Di kawitan ya, sadayana atau hadir teh acan? Atas Bu. Atau adi aya henteu adi? Bu. Atas Bu. Adi nyusul ya, sapertos nama tadi sawet aya gangguan. Suara ibuna jelas? Jelas Bu. Oke. Jelas Bu. Tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Ramang? Alhamdulillah damang Bu. Alhamdulillah damang Bu. Siang sadayana. Siang Bu. Setelah di kawitan kanggo diajar, mangga KM-na Chandra kanggo mimpin ngadoa. Supados urang aya dina kabarokahan. Mangga Chandra dipimpin doana. Siap. Sebelum sacan dimulai diajar, urang sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nuhun Chandra. Mudah-mudahan belajar urang ayeuna tiasa kenging ilmu anu manfaat. Amin. Amin. Ibu bade ningali parantos siap sadayana. Siap Bu. Urang di teh sumangetna. 12 IPA hiji. Semangat. Kompak. Di kawitan deui 12 IPA hiji. Semangat. Tip. Kahadenya salami lawungan sang ibu tekenging kamerana di pareuman. Kamerana kedah on salamina margi hidup ku ibu di aya penilaian proses janten kamerana dibukanya. Ya. Alhamdulillah urang sadaya pengajaran bahasa Sunda menggunakan tradisi Sunda. Nah, sakedap anu lebet. Ya, urang di pasihan kesehatan, kabarokahan sareng ditebihkeun tina COVID-19. Kada hilapnya hidup kedah nerapkeun 5M-na. Sok ayeuna mangga dibuka Google Classroom-na dieusian absena. Mohon Bu siap. Sok mangga dieusian absena. Mohon Bu siap. Siap Bu. Siap Bu. Parantos. Atas Bu. Ya. Buka. Kumaha. Abi ya ngangge nu rancangan Bu. Oh, mohon teu sawios. Mohon, nu penting sok mohon teu sawios ngangge nu yaminoto oge. Mangga. Parantos Bu. Sip, mangga ari parantos mah. Ayeuna kan sasih Muharramnya. Mohon. Kamari di Pangandaran aya naon cobi? Hajat laut Bu. Leres aya Hajat laut Bu. Nonton teu? Teu nya dari nama Hajat laut. Entah bukan nama. Di bumi bae. Di bumi wae mohon. Pami henteu Covid mah biasana urang tiasa nonton ka laut kanggo upacara hajat laut. Nah, hideuk parantos terang aya tradisi Sunda anu khas di Pangandaran nyaeta anu disebut hajat laut teh. Nah, kukituna ayeuna dina lawungan ayeuna hidup bakal diajar ngeunaan tradisi tapi sanes anu aya di Pangandaran hungkul. Urang kedah tiasa kedah diajar tradisi-tradisi anu aya di sabeudeureuh Jawa Barat sanes di Pangandaran hungkul. Kukituna hayu urang ting sumanget kanggo diajarna. Siap? Siap Bu. Oke. Sakedap Ibu. Katingali Yang Bu.
Nah, Bo. dina dinten ayeuna dina dinten ayeuna hidup baris diajar ngeunaan tradisi Sunda. Anapun kompetensi dasarna nyaeta menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks bahasan tradisi Sunda, sareng IPK-na nu kahiji menganalisis isi teks bahasan tradisi Sunda, anu kadua ngadugikeun atanapi menceritakan kembali isi teks ngagunakeun bahasa hidup nyalira. Nah, tujuan diajar dina dinten ayeuna teh melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran learning dengan pendekatan TPACK secara daring melalui Google Meet, WhatsApp, dan Google Classroom, peserta didik dapat menganalisis isi teks bahasan tradisi Sunda dan menceritakan kembali isi teks bahasan tradisi Sunda dengan penuh percaya diri. Nah, seperti itu. Janten hidup dina dinten ayeuna baris nganalisis isi teks bacaan. Artos? Kertas, Bu. Ya, satu acana ibu ada misalkan hiji video mangga ku hidup ditontonnya. Mohon, Bu. Mohon. Ayah videona? Ayah, Bu. Bu. Ayah, Bu. Wilujeng Joshua di kampung adat Kuta Ciamis. Kampung adat ini memiliki keunikan tersendiri dalam bentuk rumah, tata cara kehidupan masyarakat, dan memiliki kawasan hutan lindung yang masih sangat terjaga. Terletak di desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis. Perkampungan ini menjadi destinasi wisata budaya yang masih mempertahankan adat tradisi para leluhur. Uniknya, bangunan rumah warga di kampung ini harus panggung dan bentuk persegi, beratap baju dan tidak boleh ditembok. Bukan tanpa alasan, tantangannya yang ambil membuat rumah panggung ini dirancang agar tahan gempa, serta keberadaannya tidak merusak alam. Untuk memasak, warga di kampung ini masih menggunakan tungku dan kayu bakar, mengikuti tradisi leluhur. Selain itu, di kampung ini memiliki lindung seluas 40 hektar yang dikelola. Pengunjung pun hanya bisa memasuki kawasan hutan ini pada hari-hari tertentu dan tidak boleh menggunakan pakaian hitam, tidak menggunakan alas kaki, dan dilarang mengambil apapun dari hutan lindung. Sejumlah aturan ini dipatuhi masyarakat dan pengunjung demi menjaga alam dari kerusakan. Tak heran, kampung Kuta ini meraih penghargaan lingkungan hidup Kalpataru atas jasanya melestarikan alam. Ki Warja, sesepuh kampung Kuta, menyatakan waris. Parantos ditingali aya videona. Ayah, Bu. Ayah, Bu. Eta video Ayah, Bu. Ayah, Bu. naon? Kampung Kuta. Naon? Adat. Adat. Seperti naon? Ya, kampung Adat Kuta, adat. Bu. Terus kampung adat. Terus naon deui nu kapendak hidup? Kampung Kuta. Kampung adat atau nyata letaknya di Desa Pasir Angin, Bumina. Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Bu. Ya, leres. Bumina tradisional leres. Tempatna aya di Ciamis leres. Nah, eta kalebet kana ya hiji deui tradisi anu patali sareng siklus kahirupan manusia. Urang dibukanya sakedap. Iya di on Mohon, Bu, siap. cam putar doang gitu nih, cuma lihat. Ting-ting perang asalnya dinamika ting-ting anu harganya tutup. Maksudnya, awalnya yang berteman 7 bulan dengan pertemuan di Hakimina ikut atau palu wawancara sambil dengan dulu. Sarata ulah dijual adat, sabar kanana gede. Anapun aturan terdekat kebeban kita mimpinan mungkin waktu. Biasa alih nama bulan dia anu aya tanggal 7. Sangkan disimpan waktu dulu disahareukeun. Prak-prakan tingkeban. Acarana nyaeta menyimba. Intinya ibu hamil dibawa ke ragi tukang lima. Ibu menerang ngeprakan-prakan kembang jambe.
kembang jambe anu berhati hayang hade seperti segenap kembang eta. Sambil itu Indra mawa kapal gading anu di gambaran tokoh hayang sekali jeung Atina. Pandangan makna mudah-mudahan anak-anak nurut anu berupa julidna seperti kulit kapal gading eta koneng langkat. Samangene kaaway kemudian para ibu nyakeun doa. Lamun anu kawinan jeung belut, mangka belutna dikeun dibolikeun di luhureun hajatan. Kuyuran anu kahiji eta ku indungna. Kuyuran anu kadua jeung belutna nepi ka kuyuran ku para ibu awe anu sedena. Cara ngabulurna kudu indungna. Unggal kujur tampi anu babasna kudu diganti kuping sanggaring nepi ka 7 kali diganti. Cai sama mani bisa kedorong awan dipikeun ku ibu berat. Dina jalan salai cai urang mani cucumbang aya ulina duit eta norora wadal istri bunda pembagat sama dijumlahkeun. Eta duit teh barengan anu disebut ku istilah saleh. Parantos katiten aya videona. Aya Bu. Aya Bu. Aya video tadi. Ngeunaan naon video anu tadi nu kadua? Tingkeban Bu. Tingkeban. Naon Atawa 7 bulanan. leres tingkeban teh 7 bulanan. Nah, eta teh tingkeban teh kabeut kana tradisi anu patali sareng siklus kahirupan manusia. Janten siklus kahirupan manusia teh dikawitan tina ngandeg atanapi hamil nyaeta ku ayana tradisi tingkeban 7 bulanan. So aya oge anu ngayakeun tradisi 4 bulanan sapertos kitu. Nah, supados hideung nyangkem kana materina ku ibu baris di-share heula materina sakedar. Parantos katingali. Tingali Bu. Tingali Bu. Anu tadi teh eta kalebet kana pedaran atawa bahasan. Teks pedaran teh anu kumaha? Karangan pedaran anu mangrupa karangan atanapi wacana anu eusina ngajentrekeun hiji objek kumaha prosesna tujuanna sareng gunana. Janten ieu teh teksna teh anu benar sakaraha prosesna kumaha tujuanna sareng gunana. Sapertos pamindina bahasa Indonesia mah teks pedaran teh kalebet kana karangan eksposisi. Hidup kantosnya terang karangan eksposisi. Paham Bu. Pami di Sunda mah eta teh disebatna teks pedaran. Anu salajengna hidup tadi nyabit-nyabit nu disebat tradisi. Naon atuh ari tradisi? Tradisi teh kecap tradisi asalna tina bahasa Latin trader atawa traderer anu hartosna ngirimkeun, masrahkeun sarta mere pikeun diraksa. Eta hartos anu sagemblengna. Nah, upami ditingali tradisi teh dibagi dua, aya tradisi lisan sareng tradisi non lisan. Nu kahiji tradisi lisan teh mangrupa tradisi dina wangun murni lisan. Lisan di dieu hartosna anu diucapkeun,
anu keluar tina suara omongan urang. Nu kahiji aya babasan, aya paribahasa, aya kakawihan, pupujian, sisindiran, carita pantun, sareng dongeng. Hidup kan sering ngadongeng. Anu kadua aya anu kalebet karena tradisi nulisan. Berarti paminon lisan mah sanes patali sareng anu diucapkeun. Nah, jadi dibagi dua, aya material sareng non material. Pami material mah bentukna aya wujudna sapertos arsitektur, kadaharan atawa tuangan tradisional, ubar atanapi obat tradisional. Nah, anu kadua aya non material sapertos olahraga, pencak silat, seni musik sareng seni teater. Janten pami disimpulkeun tradisi teh nyaeta kebiasaan, pamadegan atawa kepercayaan, ide-ide sareng aturan anu hirup di masyarakat diwariskeun ti generasi ke generasi. Saterusna sarta secara simbolis kalayan makna anu tangtu boh secara lisan boh secara praktek. Janten tradisi teh mangrupa kebiasaan anu hirup tumbuh di masyarakat urang sapertos samun di Pangandaran mah tadi teh hajat laut kan terus di kapungkur di laksanakeun unggal tahun leres henteu Laras dina hajat laut. Ayeuna mah tos ngalaman parobihan anu tadina seueur tradisi-tradisina ayeuna mah tos dikirangan sapertos kitu. Nah, ciri-ciri tradisi anu kahiji tata lepas secara lisan, aya anonim, teu aya anu ngarangna anu ngawitana. Basajan sareng milik balarea, teu aya pemilik khususna tapi sadaya masyarakat miboga eta tradisi. Sifatna tradisional, mibanda fungsi aya fungsina kanggo naon. Sifatna prologis, tradisi teh aya dina rupa-rupa versi. Janten tiap daerah ngagaduhan versina sewang-sewangan. Teras nu pamungkas mibanda rumus atawa pola anu biasana make kekecapan klise. Nah, sapertos kitu panginten materina nama janten tadi hidup tos aya videona, teras aya pembahasan ngeunaan teks pedarana, cobi ayeuna dibuka LKPD-na. Dina Google Classroom, LKPD teh mangrupi lembar kerja peserta didik. Nah, dina LKPD anu peratus ke ibu di-share, aya dua teks bacaan ngeunaan Kampung Kuta sareng ngeunaan Tingkeban. Mangga ku hidup di aos si bacaana teras didamel rangkumana satos kitu hidup engke tiasa ngadugikeun hasil rangkuman hidup rangkuman bahasa nyalira ngartos Bu. itu atos di share di Google Classroom teksna aya Aya Bu. Aya Bu. aya mohon ieu teksna ieu ge ku ibu di aya dina layar nu kahiji Kampung Kuta pantrangan nanggap wayang anu kadua nyaeta Tingkeban. Nah, tugas hidup tadi teh ngadamel rangkuman, analisis isi teks pedarana, teras kirim jawaban hidup kana Google Classroom. Janten hidup ku ibu dipasihan waktos dugikeun ka beres pembelajaran saatos dicatat dina buku tulis, teras diupload dina Google Classroom. Ngartos? Ieu formatna, mangga didamel rangkumanna. Pun Bu. Sok. Nuhun Bu. Siap. Mangga hidup ngabagi-bagi nyalira we bade milih nu mana Bu abi mah bade nganalisis teks Kampung Kuta mangga. Hidup bade nganalisis teks pedaran nu Tingkeban mangga. Sok. Di kawitan ti ayeuna ku ibu dipasihan waktos 15 menitnya. Nuhun Bu. Pun Bu. Mohon Bu, Pami aya nu teu kahartos ditaroskeun ka ibu tiasa. di Tingkeban Bu. Siap. Saha nu bade Tingkeban? Abi Bu. Mohon sok. Saha nu bade Kampung Kuta? Abi Bu. Siap, mangga. Dipasihan waktu 15 menit. Pami anu teu ngartos mangga tiasa ditaroskeun.
Ngartos aya nu ditaroskeun henteu. Gunakeun bahasa hidup nyalira we nya. Banyak itu. Sok enggak. Chandra tiasa Chandra. Ananda atos. Tacan Bu. Sok semangat. Andri atos. Sekedap deh, Bu. Ya. Pirgi atos Pirgi. Salib deh Bu. Nuhun. Salib deh Bu. Sip. Sok. Ari hilap engke saatosna dipotokeun nya buku dina bukuna. Siap Bu, siap. Nuhun Bu siap. Siap Bu. Ibu, Kumaha? udah dipilarang naon sih, Bu? Tadi sinyalnya jelek. Oh, ngadamel rangkuman Sopi. Tina anu teks ku Ibu tos di-share dina LKPD, dina Google Classroom. Mangga milih hiji teks. Terus, Bu. Mangga. Nuhun Bu. Aparatosna Pina sareng Dea sinyalna awonnya. Janten opcam. Bu, Virgin harus jawaban gak Bu? Padahal mah kan ngarangkumnya Bu nya. Mohon Bu. Kan eta mah menggunakan bahasa nyalira. Oh, harus jawaban gak Bu? Kak Chandra Bu. Bu. Tapi nunjuk nyatet, Bu. Mohon sok dikerjakeun. Windy itu anu serius mah ngerjakeunna. Ina ternyata Bu. Teu nyatet nadan tos acan. Salib deh Bu. Mohon sok. Waktosna 3 menit deui. Mohon Bu, salib deh ya. Mohon, Bu. Mohon Bu, salib deh ya. Kabut. Nyangkukan waktunya biasanya. Nanti. Nudusna. Tuh, mau. Nudusna belum. Atosnya waktosna CF.
Mangga ku hidup dipoto uploadkeun kana Google Classroom. Bu. Bu. Oh, mangga. Bu. Mangga. Gampil teh, gampil. Nah, hidup parantosnya, parantos rengse ngerjakeun LKPD-na nyaeta ngadamel analisis isi teks tina bacaan. Kampung Puta Pantrang Nanggap Wayang sareng anu hiji deui nyaeta tina bacaan Tingkeban. Nah, cobi saha anu bade ngadugikeun hasil analisisna? Ananda. Pirgi Bu. Sopi, Pirgi. Sopi Bu. Pirgi Bu, Pirgi. So, Pirgi. Agil, Pirgi Bu. Andri be. Agil Bu. Baca nulis Agil Bu. Agil, Ananda jangan malu-malu dipanggil ibu guru. sok cobi atuh ku ibu di Ananda, Manawi. Ananda Pirgi kan Bu? Ananda Pirgi dipersilakan. Mangga Ananda. Share Mangga bade share screen. atau Mangga. nyari Pamit ya share screen. kayaknya share screen-nya tugas anu tos dikirim di iya Bu Google Classroom. Mun, mangga. Sok cobian. Share screen. Nu sanes perhatoskeun nya, ke bilih bade ngomentaran. Mohon bos. Mohon Bu. Ada Ini nggak bisa. aya teh Ayah. Sok. aya Mana Nanda? Kalau nanti gede kenal. yang pertama Nelo dia. Ya, antosan cenah bios. Ya. Ya rangkuman tadi. Mohon ayeuna di Nah, bacakeun hasil analisis Ananda. jadi Tingkeban teh artina tutup. Lamun biasa urang sebut mah 7 bulanan ya Bu. Mohon. Nah, maksudna teh upacara Tingkebannya eta sadako panutup atawa pamaikan. Istilah-istilahna nyaeta aya tebus wateng sareng babarik. Nah, tebus wateng teh nyaeta mayar intina mah rasa syukur ka Gusti Allah. Ari babarik nyaeta hartosna ti kata barik atawa bebarengan. Nah, tempat ngalaksanakeun Tingkeban nyaeta sauge di luar atau di pipir imah. Dan kalau nu hamil dimandikeun di berupan atau di kurang imah. Bisa bebas. Eta aya perkakas anu bisa diakeun upacara. Eta aya kembar jambe atau mayang. Anu paduan eta aya kembang 7 warna. Eta aya fungsina masing-masing. Nyata aya hirup, pakuatan, panempo, pangrungu, omongan jeung kahayang. Nah, eta teh. Nah, salajengna aya ayakan anu dijieun tina awi mah kudu dipilih nu alus. Sanajan diboga manfaat di dunia jeung akhirat. Mohon. Nah, salajengna aya naon sih? Kalapa gading. Nah, kalapa gading teh anu kalapana teh digambar tokoh wayang Sri Kandi jeung Arjuna. Nah, mudah-mudahan anakna teh nurut, alus rupa, kasep, geulis gitu. Nah, terus salajengna aya belut. Didinya aya belut supaya ngalahirkeun teh lancar si ibu anu hamil eta teh. Mohon. Terus anu salajengna aya rujak kanistren. 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 Eta teh lamun misalna
dijieun rujakna terus lamun rasana lada berarti nya kemungkinan anu keluar bayiina teh lalaki, lamun teu lada berarti bayiina istri gitu. Terus. Anu salajengna aya 7 rupa kadahareun nyaeta aya sampe, tui, goled, tuuk, kacang tanah, ganyol jeung teh tagu. Nah, terus anu kadalapan aya sinjang panjang 7 lembar. Nah, eta teh engke diganti-ganti. Jadi setiap satu kali siram ganti sinjang sampai habis si eta teh. Ya, dugikan ka CF. Terus sapertos tadi anu dina videonya. Ganti-ganti ya. Ada lagi, Bu. Oh. Ya, Bu. Ini ya. Sedap, guys. Nah, ini ieu nu terakhir nomor 8 eta aya jajambaran. Jadi tempat cai jeung kendil eusina belut teh udah aya 7 tadi. Katinggalinya di video. Nah, di teh sok diayakeun pengajian biasana maca surat Yusuf, Luqman, Maryam eta teh diboga surat ajaib lah khusus gitu. Terus eta teh aya doa-doana sebenarnya teh. Terus proses tradisina nyaeta anu pertama dimandian ku 7 keluarga deket. Jadi anu ngamandian teh 7 keluarga deketna. Terus dipakai 7 lawon. 7 lawon teh anu tadi sinjang tingkah ganti. Jadi sagebyur ganti gitu. Terus disiram pakai 7 rupa. Terus 7 sumur biasana. 7 sumur. Terus ibu hamil teh dibawa ku paraji ke hareup imah. Jadi proses teh bisa di hareup imah gitu di terasna. Terus anu geus ditaharkeun aya jajambatan nu sina duit dicampur kembang 7 rupa. Jadi macam-macam. Terus induk berang ngebut-ngebutkeun kembang mayang ka awak ibu hamil tadi geuning katingali. Aya ibu-ibu anu ngagebrekeun kembang mayang ka ibu hamilna. Terus aya gadis atau ibu-ibu anu nyamperkeun ka anu ibu hamil dinya. Terus paraji mawa kalapa gading bari ngadua tadi kalapa gading anu tos digambaran ku wayang. Bari didoaan. Terus dina guyuran ke-7 diasupkeun guyuran ke-7 berarti terakhir ya, Bu. Mohon. Diasupkeun belut nepi beunang kana beuteung si ibu hamil. Tah eta teh kalapa gadingna udah lamun santos diguyurkeun terus belutna tos beunang kana awak ibu hamilna, kalapa gading dibelah ku lalakina. Terus eta ibu hamilna dibawa ke tempat rujak. Tadi dinya teh ngajual rujak. Terus teh, Bu. Leres pisan Ananda sae sadayana atos jelas ku Ananda didugikeun mangga tiasa share screen-na di stop. Sebentar. Sae teh, Bu. Oh, aya teh. Nah, terus tas ngajual rujak teh lalakina teh ngabuang sasa-sasa parabot mandi anu tadi dibereskeun ku salakina. Terus rujak eta dijual CF terus runtuyan upacara adat teh eta entos. Jadi rengse dilaksanakeun. Jadi tamat dudika dinya gitu. Bu entos. Nuhun. Hebat Ananda. Eprak heula kanggo Ananda. Ya, makasih. Bu Agil tuh. Hahaha. Itu stop share screen. Ya, Bu. Nah, tuh. Nah, leres eta anu didugikeun ku Ananda nyaeta ngeunaan tingkeban. Dina tingkeban teh seueur naon anu kedah aya, kumaha prakrakana sadayana para tulisan. Cobi ayeuna anu kadua saha anu bade ngadugikeun deui? Hasil analisisna. Birgi. Bu, Birgi coba bade Birgi. Birgi bade. Birgi, Bu. Birgi bade, Bu. Abi we, Bu. Birgi, Bu. Adrian Bu. bade saha? Bu. Tapi bisa di share screen sih ya, Bu. Uyos untuk share screen oge.
Mangga bade saha? Abi Bu. An bilih aya nu kirang atau aku mah tambahkeun we nya rencangan bilih abi aya kirang gitu. Siap. Mohon siap. Janten anu kedua teh nyaeta kampung kuta. Kampung kuta teh nyaeta mangrupakeun kampung adat anu aya di anu letakna di desa Pasir Angin, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Nah, lemburna teh telega, ku kitu deui jumlah pendudukna. Nah, warna hirup sapopoe tina wargana nyaeta nyadap kawung atawa muncul urang mah ngaderes gitu nih Bu. Deres. Sarua kawas kampung sejen tapi dipimpinna ku pupuhu atawa sesepuh. Di urang mah kan dipimpinna ku kelurahan atawa ari si aya kelurahan sareng RT RW-na. Cuman sok janten kaadatan teh dipimpin ku sesepuh atawa pupuhu atawa kuncen nu aya dina eta kampung. Terus dina wangunan imah. Dina wangunan imah eta oge cenah kampung adat mah henteu make bata, teu make jeung semen. Da teu meunang cenah ge saurna, tapi cenah kudu ngagunakeun awi jeung kai. Kitu deui make kitu deui kangge hateupna teh kangge ijuk atawa kiara. Kangge ijuk atawa kiara. Ku kituna sangkan bahan keur piimaheuna teh tetep nyampak unggal wargana anu membukaan anak sapopoe saanggeusna eta orok gubrak ke alam dunia bapana kudu melak tutuhan atawa papanganan kai jeung kiara. Terus kana tetanggapan. Nah, di kampung adat mah tetanggapanana teh boh kawin, boh nyunatan jeung sajabana nyaeta menang nanggapkeun wayang golek, pawayangan atau wayang kulit. Nah, nurutkeun karmaan nu jadi sababaraha patali jeung kajadian anu tumiba ke karuhun. Karuhun. Nah, terus acara hajat eta teh ngaladakeun riuh atawa alatan panganten awewe diawetkeun diiwat ku dalang. Eta kajian mangrupakeun wiwirang di kolong catang. Nyaeta gedenya panjang. Tak kitu. Ayeuna kajadian sarupa ngaragrag pacanduan sakumaha urang kuta teu meunang nanggap wayang. Kasenian nusok bisa dijadikan media upacara hajatan nyaeta tayuban, reog, jeung seni terebengna. Leres pisan Andri. Anu katilu nyaeta leuweung tutupan. Leuweung tutupan nyaeta leuweung anu dijaga atawa sangkan lastari, dijaga pisan sangkan lastari. Aya oge leuweung anu teu meunang diambah ku wargana. Kumargi muncul urang mah pamali. Tah, muncul urang mah pamali sangkan ngajaga diri mbeh tong pamali gitu ningbu unggal warga kutana teh teu kenging nyaba leuweung anu dilarang diambah. Nuhun leres pisan. Saya nyaeta anu salajengna nyaeta ngarungkepkeun mayit. Nah, di kampung kita di kampung kuta benten jeung kampung-kampung nu sejen nu aya di Indonesia atau napi nu aya di kampung adat-adat sejen. Nah, di kampung kuta ngorabkeun mayit teh nyaeta di lelembur buminya, Bu. Di lelembur bumi apa di kawasan bumi sih, Bu? Di daerah kampung kutana teu kenging. Oh, gitu. Nah, sangkan cenah eta teh sabab kudu ngarurebkeun layon ka tempat anu rada jauh nyaeta tonggoheun lembur. Jaya meureum 3 kilo mah, aya meureum 3 kilo mah, malah aya nu diukurkeun peuntaseun walungan. Cenah ge. Waktu ngagotong pasaran teh kudu ngaraas heula walungan. Tah kitu cenah ge jantan ulah ngurebkeun dicaket lingkungannya Bu atau kumaha sih Bu?
Muhun teu kenging ngurabkeun mayit di daerah di kampung kutana. Janten kedah keluar ti lembur kampung kuta. Supados ke daerah nana teh bersih seperti itu. Tah gitu anu salajengna eta ngaruat lembur. Ngaruat lembur teh sarua jeung pamidi urang mah hajat lautnya, Bu. Muhun. Nya Da, benten. Ari si uhun tapi kan sami gitu kan sedekah bumi ning, Bu. Sedekah bumi. Sedekah bumi laras. Sedekah bumi nyaeta mangrupa syukuran ka Gusti Allah. Ka Gusti nu marangkeun hajat. Terus kuncen anu mimpin hajat eta teh hajat lembur teh nyaeta kuncen atawa sesepuh nu aya di dinya. Titen saacana prung hajat prung hajat kuncen atawa sepuh teh jarah heula ka leuweung tutupan sarta ngiriman ka karuhun sangkan ditarima iman Islamna dina prungna acara dibuka ku tutunggulan ngiriman jeung dipungkas ku pintonan seni tayuban. Leres pisan. Saya pisan Andri eprak heula. Aya anu bade ngomentaran teu ka Andri atanapi tadi ka Ananda, bilih anu bade ngomentaran. Pirgi Bu, pirgi. Bu abi bere naros. Kumaha? Kan di kampung kuta teh atau di kampung adat teh kan tekeng ngangge itu geuning Bu naon semen, batan gitu kan nya. Nah, tapi eta terasna ngge naon Bu? Terasna oge di eta di janten tos we ku taneuh handapna ge teu aya tembokan gitu. Janten teh ku kai atanapi nu langsung ku taneuh sapertos kitu. Biasana gitu, Bu? biasana mah bumi panggung janten langsung ditutupan ku kai. Eta jantan pami di kampung adat oge biasa aya listrik apa atanapi teu Bu? Kaleresan di kampung utama listrik aya, HP oge aya. Tapi ada aya kampung adat sapertos kitu rupi-rupi aya nu teu aya oge, cuma di kampung utama kaleresan listrik mah aya. Nah, hidup parantos sadugikeun tadi hasil analisisna kanggo Andri, kanggo Ananda sareng anu sanesna ku Ibu dicek dina Google Classroom parantos di-share. Alhamdulillah berarti sadayana parantos nyangkem karena materi analisis ngeunaan eusi teks pedaran tradisi Sunda. Nah, kumaha ayeuna urang ditarik kesimpulan atawa kacindekan tina dua teks tadi. Naon, jadi tadi teh dua teks teh ngebahas ngeunaan naon? Ngeunaan tradisi di setiap Tradisi kampung Sunda. ini, Bu. Tradisi Sunda lah. Ngeunaan tradisi Sunda saur Andri, saur Sopi ngabahas ngeunaan naon Sopi? Tradisi Sunda. Oh, kebiasaan anu aya di lembur nu masih mempertahankan nanti aturan-aturan di karuhuna gini. Laras, janten nu tadi teh ngebahas ngeunaan aturan-aturan anu aya di hiji daerah, nu hiji di kampung adat. Terus aturan-aturan anu aya patalina sareng siklus kahirupan manusia. Nah, supados hidup nyangkem kana materina, Ibu mangga hidup lebet kana kuisis. Linkna ku Ibu parantos di-share. Telah Bu, kedap. Nah, parantos di-share, hidup kantun ngeklik. On Bu, siap. Sok. Ku Ibu di-share screen, mangga hidup lebet. Nah, lebetkeun kodena nya sakedap. Pak Bu, Tacan. Ya. Nah, kodena 8627 hiji 2. Kalau Bu 8 genap 27 Hiji 2. hiji 2. 8 genep 27 hiji 2. Mangga diklik. Tas Bu. Mulai Bu ya. Mulai. Sok mangga biasa dikawitan anu tos lebet mah. Aduh Bu, loading. Nu loading mangga diantosan. Nu tos lebet aya Sopi sareng Andri. Aya Agil. Mangga.
abdi jawab soalna. Adik Bu. Dea kesebar. Andri nu mimpin. Sanes mah gak dijawab soalna. Agil beres. Ibu kodena. Kodena salapan genep 2, 7 hiji 2. Salapan genep 2, 7 hiji 2. Sip, lebet. Saya. Nanti aku salah. Ayo, Andri, mimpin Andri. Apa tuh? Andri atas beres. Sip. Terus kilunya, Dri. 4 Ibu. Laras 4. Sok, anu sanes sebentar. Loading terus Ibu. Semangat. Satu cacat lebat. Sok, lebat. Sopi tuh maju-maju Sopi. Ayeuna Dea nu mimpin. Dea di posisi Ibu itu kan. mimpi Laras Sadaya. Dea Laras Sadaya Andri. Sekarang Agil masih kompak. Sanes. Ananda, semangat, Nada. Mimpi. Kakak. Jadi memang handapnya siapa ya Allah. Sok atuh lah dihantar. Naik. Jadi yang diulang deh Ibu. Ada Sopi itu maju-maju. Aduh nih, kalau mudah-mudahan. Ibu di loading Bu. Maju-maju. Sinyal sapertosna. Ya Ananda. Naik. Stop. Mudah-mudahan Ananda salah. Stop. Iya. Wah. Sip. Ayeuna nu mimpi teras Ananda, teras Dea. Agil terus makin naik, Agil. Entos Gil. Agil hiji deui, Gil. Atuh lah, abi kalau pergi handap mungkin. Bukan. Beres. Enteng. Habis, makasih. Abdi 2 kali Bu. Yeay. Lagi nu mimpin? Dek Windy. Windy aya di posisi hiji, anu kadua. Ya. Dea, semangat. Anu sanesna nu posisina masih di handap. Sopi KHD, eta sinyal anu Sopi mah panginten. Susah lebatnya teu nanaon. Nyambung teh Bu. Ket tiasa lebet deui saparantos pangajarana. Windy lebet deui, Sopi lebet deui we. Windy, eprak heula kanggo Windy, kanggo pindah sareng sanesna. Kalau di abi deui. Nah, 12 IPA hiji. Semangat. Alhamdulillah hidup parantos ngarengsekeun pangajaran dinten ayeuna ngeunaan analisis teks bahasan tradisi Sunda janten kacindekana cobi naon atuh nu disebut teks pedaran teh teks anu ngabahas ngeunaan naon tadi hiji objek anu marata Bu. Nu kumaha Hiji objek kemana Bu? Hiji objek anu kumaha
Sophie Ananda. Sakit prosesna tujuanna kitu nya, Bu. Leres. Hiji karangan anu ngabahas ngeunaan hiji objek tujuanna sareng gunana. Pami dina bahasa Indonesia mah disebatna karangan Eksposisi. leres pisan. Alhamdulillah parantos hidup tiasa nyangkem kanggo pangajaran Minggon Payun hidup masih ngeunaan tradisi Sunda. Mung Minggon Payun mah hidup ngabahas ngeunaan analisis struktur tes sareng analisis aspek kebahasaan. Kumaha pengajaran dinten ayeuna resep henteu? Resep, Bu. Resep. Resep Bu rame. Bu, ngan habis Resep kuisnya Bu rame. dihandap, Alim. Rame ketang tuh bisa ngatang. Eksklusif. Kanggo Minggon Payun mah pasti mohon jantan alhamdulillah kami hidup resep mangkomo dina kuis-kuisna leuwih ditingkatkeun deui. Nah, alhamdulillah hubungan dinten ayeuna dicekapkeun dugikeun ka dieu sateuacan dipungkas maka ayeuna mah hoyong dipimpin ku Chandra deui we. Doa. Bu, apa? Mangga dipimpin doa. Saat tos diajar, suang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, hatur nuhun, mugia Bu, screenshot dah. Mangga bade di mangga. Ananda screenshot ya. Mohon. Alhamdulillah, minggon ayeuna dicakap Screenshot. Tepang deui Minggon Payun. Urang aya di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok pada di screenshot mah. Mangga Selamat tinggal. screenshot heula. Tinggal. Neng biasa di stop neng. Lah di screenshot heula ku ibunya. Fotonya.